Ramadan bulan nu mulya mungguh nu maha kawasa bunga abdi sadayana ku kadongkapan salira. Ramadan bulan barokah anu ngumpulkeun ibadah sareng bulan nu ditambah rizki hamba Gusti Allah. Ramadan bulan nu masyhur nu boga cahaya ngempur nyaangan ka alam kubur ka hamba nu bisa syukur. Wahai bulan Ramadan bulan anu pibungaheun anu seueur karidhoan ti Allah nu sifat Rahman. Allah nurunkeun rahmatna ka hamba di alam dunya nu ngalaksanakeun hakna puasa anu khususna sareng tambah ibadahna tarawih dina sholatna 20 rakaatna ditambah 3 witirna. Allah mere kabungahan dina bulan puasana kahiji waktos bukana kadua malam takbirna. Ramadan nu ngagindingan ka hamba boga harepan nu hoyong hasil tujuan karidhoan ti Pangeran. Hayu dulur babarengan menuju rahmat Pangeran ku puasa urang sugan nu jadi cukang lantaran. Ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan ulah bisa kahalangan ku rupa-rupa godaan. Tamat sakieuna doman mugi Gusti ngaridhoan sing
aya kamanfaatan ka urang hamba Pangeran. Hampura abdi hampura, hampura kasadayana, waktos urang berkumpulna di mana wae tempatna. Bilih aya kalepatan sareng dosa perdosaan, kumalum sifatna insan teluputi kasalahan. Mugi Gusti ngahampura dosa abdi nu pohara, sareng mugi nyubadanan nu butuh rahmat Pangeran.